rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang bara cakra di mana waya linggihna, wilujeng patepang dangu di sareng pidangan dongeng Sunda Dora-Dori. Anu ngabantu judul Sinangling Asi Sumanding, hasil karya pun guru Kang Yat R. Anu klesan Dora-Dori sareng reng-rengan kacang kulit dua kelinci ya. Oke, Cakra Mobile nuju siaran di payunan Iqbal Toserba gitu ya. Atau insya Allah dina dinten enjing urang sejang ngawitan saum ya, khusus di Dora-Dori sareng reng-rengan hari dangding reda siapun tenu kasuhun dina kakiran kelepatan simkuring salami mancen pasti seueur kirangna seueur lepatna seueur pisan kacretot basa anu kirang payu sareng pamenak bara cakra pituna urang silih lubarkeun bara cakranya. Mudah-mudahan urang dipercantenkeun ku Allah, dikasihkan kasempatan pikeun ngalaksanakeun ibadah saum. Oge urang tiasa naon teh sategah pola ningkatkeun kualitas sareng kuantitas ibadah urang. Supaya teu nyangkrong tingkana waktu bara cakra sumangga urang sami-sami. Oge Mas Mulyono oge saking Jawi tapi ngertos ya bahasa Jawa meskipun sithik-sithik ora apa-apa lah. Yang penting ngertos aja Mas Mulyono di kacang kulit waktu oge sejang Bandungan dongeng Sunda Dora-Dori. Nyalakeun dina judul Sinangling Asi Sumandi Geber Bray. Asi Sumandi Geber Bray. Kajadian saterusna jirim buyut bongkereng anu saurang di harita bangun anu surti munjaga sinangling kasandingan ku kakuatan anu sejen. Harita buyut bongkereng anu saurang deui ngalakukeun gerakan jeung tindakan anu sarua. Sapasang leungeunna anu melar manjangan teh terus nyekek kana beheungna jaka sinangling. Beheung jaka sinangling dicekek sok sanajan anu keur ngadu kakuatan teh kaayaan jirimna henteu mota atawa ngakukeun gerakan seperti anu tarung ijen jajaten ngagunakeun ilmu silat. Tapi adu kakuatan anu mangsung harita museg bisa katingali ku panon mah mangrupa adu kakuatan anu ngabayakeun pikeun nyawa jaka sinangling. Geus bisa dipastikeun mun kakuatan Sangyang Roban henteu mampu ngimbangan kakuatan buyut bongkereng. Mangka jaka sinangling bakal ajal binasa dina kaayaan sapasang leungeun jeung dua sukuna anu dipeulit ku sapasang leungeun buyut bongkereng anu melar manjangan bakal terus caroprok. Kitu deui beheungna anu cekeke bakal leupas tina badana. Cirim buyut bongkereng anu nyekek kana beheungna jaka sinangling harita nyarita di barung jeung seuri. Aku akan harung ngabaling jaka sinangling. Ayo gerakeun kekuatan maneh. Kula geus moal merili ampun. Maneh bakal ajal binasa jaka sinangling. Modal maneh jaka sinangling. Beulitan sapasang leungeun buyut bongkereng anu melar jeung manjangan atawa panjang kana cangkeng. Dua sukuna jeung sapasang leungeunna kitu deui kana beheungna beuki tambah kuat. Sedengkeun kaayaan jaka sinangling harita masih keneh ngageleter sakujur badanna teu beda ti anu kasetrum we. Nu aya di jero imah harita Ceibah jeung Kang Udan katut Aki Wandi anu merhatikeun ti tepas kaluar harita ngan saukur ningali jaka sinangling wungkul nangtung di buruan imah dina kaayaan badana ngageleter siga anu kasetrum. Aki Wandi sanajan ngan saukur bisa ningali cirim jaka sinangling wungkul, tapi Aki Wandi bisa ngarti kaayaan jaka sinangling keur ngalawanan kakuatan gaib anu narajang ka dirina. Katingali badana ngageleter, Aki Wandi ngaret ka Ceibah bari nyarita. Ulah betot-betot ngadoa nyai. Yang udah ngadoa. Itu Aki jaka sinangling ayeuna keur ngadu kakuatan. Nya jangan lawanan kakuatan gaib anu nyerang ka dirina. Sanajan Aki ngan saukur ningali cirim jaka sinangling wungkul,
Ceibah kerung bari ngaret ka Aki Wandi terus nyarita. Nya da abdi ge ngasaukeun ningali Jaka Sinangling sorangan di Lebah Buruan teh Aki. Ngan eta we kayan Jaka Sinangling bade da meuli ngagleter ngagibri kitu geuningan. Perhatikeun ka udan. Akang ge sarua kita tadi keneh nyidikeun. Cek Aki Wandi mah sanajan teu ningali ciri manusia jen. Eta Jaka Sinangling teh keur ngalawanan kekuatan anu narajangka dirina. Nah bener eta teh Aki. Bener Jang. Anu madak Aki tu serang keketegaan ieu teh hate teh. Salempang inggis injo Aki Jaka Sinangling teh teu mampu ngungkulan kekuatan gaib anu nyerang ka dirina. Mun nepikeun ka kitu kajadianana Aki geus moal panghideung jeung Jaka Sinangling. Artina penting ieu teh mangrupa penting anu palungtungan meureunan. Sinangling sing kuat yang sing mampu ngungkulan kekuatan gaib. Anu ayeuna keur nyerang ka Sinangling kudu unggul, Sinangling kudu unggul. Aki Wandi jeung Ceibah katut Kang Udan harita musirkeun perhatianna ka Lebah Jaka Sinangling. Sedengkeun Jaka Sinangling anu harita geus kasandingan ku Sang Hyang Roban, warugana dijadikeun tempat ngadu kekuatan gaib. Mun sakajadianana ti beurang anu merhatikeun kayan Jaka Sinangling tang tu bakal bisa ningali jelas. Sabab Jaka Sinangling anu sakujur badanna ngagleter bari jeung ngagibrig teh harita warna kulitna robah jadi hejo. Jeung samu anu hurung buyut bongkereng si Raja Goib bisa ngarti kekuatan nu keur sumanding kana warugana Jaka Sinangling harita ngagunakeun kekuatanana pikeun ngimbangan panarajangna. Wale anu ngabanding kana warugana Jaka Sinangling saha wale aso kulakeun sakabeh kekuatan maneh. Si Jaka Sinangling puluh ajal wirasa. Jaka Sinangling sok sanajan dina kayaan beheungna dicekek, tapi harita masih kena bisa nyarita. Ngan sorana lain sora Jaka Sinangling tapi sorana Sang Hyang Roban. Buyut bongkereng. Bisi andi kahayang nyaho kaula anu leulah Sang Hyang Roban. Karep jeung kahayang andi kalau rek binasa ka Sinangling moal bisa laksana buyut bongkereng. Iya, kaula memang tanggung jawab karena keselamatan anak Sinangling. Sabab kaula geus katalian ku janji. Jadi maneh Sang Hyang Roban anu ngabantu Jaka Sinangling teh urang ajar maneh wali-wali ngalawan kaula si Raja Goib Sang Hyang Roban maneh wal mampu ngimbangan kekuatan kaula modal sageling teh Jaka Sinangling. Angin beuki tambah ngagelebung dang daunna loba anu lagragan dahan tatangkalan aya nu ting peletok deui parotong eta kayaan sawur jeung sora anjing babaung anu teu eureun-eureun. Kayaan dina peuting harita bener-bener matak sentar hate jeung pikakeungeun. Sakujur badan Jaka Sinangling anu kulitna robah jadi warna hejo semu hurung. Harita bareng jeung terus ngageter ngagibrigna sakujur badan Sinangling, kayan Jaka Sinangling saterusna jadi siga anu dilapis ku cahaya warna hejo anu semu hurung. 5 urang ciri buyut bongkereng leuwih beuki nambahan kekuatan kana sapasang leungeunna anu melar manjangan. Anu harita ngabeureuh kana cangkeng. 2 suku jeung sapasang leungeun Jaka Sinangling kitu dicekelan kana beheungna beuki tambah kuat daya beuritanana. Cahaya hejo anu ngalapis sakujur badan Jaka Sinangling harita jadi terus maju ngarambah kana sapasang leungeun buyut bongkereng anu melar jeung manjangan anu ngabeurit kana bagian anggota badan Jaka Sinangling.
Kajadian saterusna sapasang leungeun buit bongkereng anu nyekek kana beuheung jeung ngabeurit kana cangkeng, dua suku jeung sapasang leungeun Jaka Sinangling harita jadi ngageleter. Cahaya hejo anu ngalapi sakujur badan Jaka Sinangling tur ngarambah kana sapasang leungeun lawan harita terus maju ngarambah nuju muru kalebah badanna 5 urang cirimna buit bongkereng anu mancuh dina tangtunganana. Kakuatana Sangyang Roban anu harita malas narajang kanu jadi lawan. Kajadian saterusna kakuatan Sangyang Roban anu mangrupa cahaya hejo anu semuhurung teh akhirna kemus lemus kana sakujur badana 5 urang cirimna buyut bongkereng. Sakujur badan 5 urang cirimna buyut bongkereng harita jadi ngageleter teu beda ti anu kasetrum we. Kayaan sakujur badan Jaka Sinangling masih keneh ngageleter ngagibrig. Dina kayaan masih dilapih ku cahaya hejo anu semuhurung. Kitu di kayaan 5 urang cirim buyut bongkereng geus sakujur badana ting geleter ngagibrig. Pungkasan tina bantokna dua kekuatan gaib harita tepi kana puncakna. Kadenge sora anu ngapledak teu beda ti gelap we. Dituturkeun ku lepasna beuritan sapasang leungeun buit bongkereng anu melar mancangan tur ngabeurit kana cangkeng. Dua suku jeung sapasang leungeun Jaka Sinangling kitu deui anu nyekek kana beuheungna. Saterusna 5 urang cirim buit bongkereng pada ting carengkang ka tukang. Kitu deui Jaka Sinangling anu bebas dina kakuatan panarajang lawan sarua ngacengkang ka tukang. Hush, cengkang. Salah seorang kirim buit bongkereng bari ngacengkang ngegerunahan ka nyeri. Pon kitu deui Jaka Sinangling anu kasandingan Sangyang Roban. Jaka Sinangling anu kasandingan ku Sangyang Roban mehan rubuh ngabebengkang tapi masih kena bisa ngajaga kasaimbangan badana harita jajari jegan saterusna mancuhkeun tangtunganana. Kayaan buit bongkereng ge sarua harita bisa mancuhkeun di tangtunganana. Jirim nangan kali tinggal saurang anu 4 cirim deui mah laleungitan. Buyut bongkereng ngahegak ngatur napasna. Kageteun oge sabab kakuatan Sangyang Roban anu nyanding kana warugana Jaka Sinangling tetela bisa ngimbangan kakuatanana. Buyut bongkereng mencrong ka Jaka Sinangling baitus nyarita. Wah, tetela hebat oge Sangyang Roban. Wah, mugi banget kakuatan kaula. Tapi ngadu kekuatan masih kelihatan lekasan Sangyang Roban. Kaula wajib oga kekuatan pamungkas anu bakal ungkas ieu izin jajaten Sangyang Roban. Jaka Sinangling ngajawab tapi sorana nyata sorana Sangyang Roban. Kaula bakal ngayonan kana kekuatan andika buyut bongkereng. Daya bayana pikeun kaula nepikeun ka kudu hancur lebur musnah ti alam gaib. Sinangling kudu salamet. Kasalamatanana jadi tanggung jawab kaula buyut bongkereng. Kaula geus sayaga diri. Hade sia Sangyang Roban. Perhatikeun kubalih kekuatan pamungkas kula. Buyut bongkereng harita ngakibegeun awakna. Kajadianana memang mata kaget. Sabab cirim buyut bongkereng jadi robah kibeg war belegedeg. Cirim buyut bongkereng jadi jangkung gede. Eta cirim teh ari pada nama jalma ngan aya jangjangan malah sirah nama hulu naga anu matana moncorong hurung kuntuna rangeteng jeung sihungan tina sungut langaluarkeun seuneu.